Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wastabi Febrias Rezeki Padilah ti kelas 10 IPS 5. Abdi bade nyaritakeun dongeng Peucang Kuna Keleget. Hiji poe Peucang ngadatangan kebon bonteng patani. Bontengna keur marejeuna rasa. Peucang ngahakan bonteng patani. Sanggeus bontengna beak, Peucang buru-buru ninggalkeun kebon patani. Tepat ti lila datang patani ka kebona. Patani pohara reuas nempo ke bontengna beak ku Peucang. Patani neangan akal pikeun newak Peucang. Sanggeus panceg, patani nyieun jejalmaan nu di baluran ku leugeut. Isukna Peucang datang deui ka kebon patani. Peucang reuas sabab aya jalma nu keur nangtung di kebon patani. Peucang penasaran terus disampeurkeun. Peucang nanya sababaraha kali, tapi teu dijawab wae. Peucang jadi keheul, terus Peucang najong jejalmaan nepi sukuna jadi rapet. Ditajong deui ku suku nu sejena, sukuna rapet deui. Ditenggar ku huluna, huluna oge sarua jadi rapet. Antupna Peucang ceurik ngageunggeuyik pasrah kana nasib. Patani pohara bongahna nempo Peucang rapet dina jejalmaan. Peucang nunggeus teu kaya ditewa ku patani. Ayeuna moal aya deui nu ngarusak kebon